Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa ahwatuha. Inna anna laita lakina la'am ka'anna aksumali kana min amal. Li inna ikut tetap lapat inna, anna lapat anna, laita lapat laita, lakina lapat lakina, la'ala lapat la'ala, ka'anna lapat ka'anna, aksuma utawi sabalike hukum, utawi sabalike hukum likana kang tetep kadilapan kana, kang tetep kadilapan kana min amal hale tetep saking amal. Kain jaidan alimun kaya lapan inna, kainna jaidan alimun kaya lapan inna jaidan alimun. Inna jaidan satu neki jaid iku alimun kang alim. Diani kang satu ne ingsun iku kupun kang akuran. Walakin nabnahu tatapine utawi anake ya jaid iku du digni kang anduwe ngunak-ngunak. Iku du digni kang anduwe ngunak-ngunak. Wahamja ina Warai datartiba illa filadi kalai tabiha au guna gwairobadi. Warai lan ngaraksa siro datartiba ing iki tartib illa filadi angin ing dalam kang kalaita kang tetep kaya lapan laita fiha. Laita manawa-manawa iku piha ing lembya umah. Au guna atawa ing lem kene-kene panggonan opo gwairobadi lian wong kang ala pangucape, lian wong kang ala pangucape. Wa hamjah inna lan ing hamjah lapan inna iftah matahaken sira, iftah matahaken sira lisa di masdarin karena menggone masdar masadaha ing panggonan an atau ing panggonan inna, masadaha ing panggonan inna. Wapi siwadaka lan ing dalam salian sadi masdari iksir ngasrahaken sira ing hamzah lapat inna, ngasrahaken sira ing hamzah lapat inna faksir bil ibtida. Inna wa akhwatuha ye musonif ngejelaskeun di dieu inna jeung akhwat-akhwatna jeung dulur-dulurna inna. Akhwat di mana nadu ieu susunanana aksuma ari sabalikna hukum likana anu tetep kana lapat kana min amal tina beramalna anu sakma amalna lapat kana teh kumaha ucup tarpaul isma wa tansibul khobar ngarapakeun kana isimna nyanasabkeun kana khobarna. Tah amal lapat kana pikeun liina pikeun ka lapat dina mah aksuma sabalikna tarpaul isma wa tansibul khobar. Berarti tansibul isma wa tarfaul khobar. Pikeun ka lapat ina mah terus lapat anna terus lapat laeta lakina jeung laala ka anna eta beramana sabalikna tina lapat kana. Lamun kana mah tarfaul isma wa tansibul khobar, lamun inna wa akhwatuha mah tansibul isma wa tarfaul khobar. Tah ieu teh sebahagian tina amilna waseh sugro kene ngan tina harap. Jadi bagian kedua tina jenis harap tina amil nawase, tina amil nawase surahna anu nyalin kana mubtada jeung khobar tina jenis huruf. Tadi dia genep anu disangemkeun ku musannif nyata lapan inna anna laita lakina la ala ka anna genep. Jadi inna wa akhwatuha di dieu nami genep. Genep nu dicaritakeun ka musannif. Bahkan Imam Sibawai mah 5 ngagugurkeun lapat anna al maktuhah li anna aslaha inna kene lapat anna teh ya inna kene. Anu sakumaha penjelasanna ken ti payung. Tadi dijelasna inna wa akhwatuha ieu sabalikna tina amal lapat kana
nyaeta tansibul isma wa tarfa'ul khobar amanah anu sakumaha dina kana mah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi sabalikna memang dina setiap harap anu jadi amil nawase ieu ngabogaan mana masing-masing. Seperti misalkan lamun ina jeung ana manana ditaukid pikeun muatan taukid teh anu contona kayak di payu teh di pangkat lapan ka ana biasana nudukeun kana tasbih sebut tasbih teh naon nyarupakeun. Lamun lakina ngabogaan mana istidrok teh naon mangihkeun atawa nemukeun. Laeta biasana ngabogaan mana tamani, lamun la'ala makna taroji wal ispak. Wal farqu baina taroji wa tamani, kumaha perbedaan antara taroji jeung tamani? Tamani teh kitu maksudna. Yakunu fil mungkin au fi ghairil mungkin. Bisa kana perkara anu mungkin terjadi atanapi anu sama sekali teu mungkin pikeun terjadina. Jauh pi hasileunana. Sakeun tamani ngan kagalibanana ari tamani mah sok kana perkara anu jauh pi hasileunana. Seperti layata sababa yaudu yauman. Hayang teuing ieu kangoraan yaudu balik deui yauman dina ieu poe. Asana ngambil tina siiran paya layata sababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal musibu. Asana mah tinangan dicokot contohna layata sababa yaudu yauman. Disebutnya tamani hayang ting balik di kabudak. Hayang ting balik di kabudak mah mungkin. Aing sekolah tempat kolot tadi. Balik oke pikiranna sok balik di kabudak mah. Kahayangna balik di kabudak teh. Nah di umur mah entos. Kolot mah kolot. Mang ari pikiran mah geus saeutik jalma. Rupa nama kolot tapi kahayang nama ngomoraleun sebut koboy kolot. Sahodismuhu wasaba qalbuhu hatena bisa kembali di kangora hatena. Tapi aya jisimna mah jasadna tetap kolot mah kolot we. Kolot mah kolot. Moal bisa kembali deui. Jadi jauh biasa teu mungkin pik balik deui.Eureun sapedah nempo cara kamari teh budak di papangku mesti telepon. Lalu disunu-sunu digadil-gadil ning kana buah dada awe gejrug aduh hayang balik deui ka budak mun resep. Rek nyulang susu batur susu parawan susu nurana kan geus basa laki oke disunul disunul hayang balik deui ka budak mah bisa. Tah eta disebutkeun tamani. Lamun taroji mah layakunu ila fi mungkin. Nah taroji mah jelas dina perkara anu mungkin. Teu bisa bahasa seperti contoh la ala sababa yaudu hayang teuing misalkeun kangoraan eta balik deui. Moal bisa disebutkeun taroji, ilmu bisa lapad la ala tapi kula eta. Ai la ala mah taroji ngarep-ngarep kana perkara anu nya bisa pihasilkeun. Hampir sami sareng ispak man ari ispak mah nya perbedaan antara taroji pada sami mah sami ngarep-ngarep kana anu deukeut pihasilkeun. Ngan aya titik persamaan biasana tara jauh tina titik perbedaan. Ari perbedaanana jeung ispak biasa mah lamun heuk taroji kana perkara anu mahbub anu dipikaresep seperti la allaha yarhamuna. Hayang ting Allah teh ngarahmat ka urang sadaya, mudah-mudahan Allah ngarahmat ka urang sadaya. Tah eta perkara anu dipikaresep, anu dipikahaya. Beda jeung isfak. Dan isfak mah ngarep-ngarep kana perkara anu makruh, anu teu dipikaresep. Seperti misalkeun la alal aduwa hayang teuing musuh teh datang, dihabak we. Jadi perkara anu dipika makruh, perkara dipika teresep. Pika teresep eta disebutna isfak. Beda jeung taroji, taroji mah perkara anu dipika hayang, dipika resep. Eta perbedaan antara taroji jeung isfak. Tapi sami kene dina pada ngarepkeun anu deukeut kana mungkin ataupun anu kira-kira bakal pihasilkeun. Lamun tamani mah sami kene ngarep-ngarep mun eta mah ngarep-ngarepna kana perkara anu jauh pihasilkeun aku ngalamun. Tah eta sadayana jelas amanah tatan sibul isma wa tarfa'ul khobar. Nganasabkeun kana isimna anu asalna eta mubtada wa tarfa'ul khobar jeung ngarapakeun kana khobarna anu asalna nyaeta jadi khobar mubtada. Seperti contoh inna jaidan qaimun tina asalna jaidun qaimun. Pada tangan kula padina berarti jadi inna jaidan qaim. Jadi amil dina dua juz ya, nyata ulama Basroh mah
nyata amil kana lafad jaid jeung lafad kohim. Tapi cek lama kopah mah ina teu beramal sama sekali. Tetep we pangkat ayeuna jaidan jadi hob jadi mutada, kohim jadi hobah. Teu beramal. Tapi di dia nu masyhur ulama basroh. Waroi dal tartib. Waroi jeung kudu ngaraksa anjeun da tartib dina ketartibanana susunanana. Surahna ulah wani-wani miheulakeun khobarna manalikeun kana isimna. Kudu raksa ku anjeun, maksud ngaraksa di dieu lain berarti ulah manalikeun isim miheulakeun khobar. Ngan lamun tiasa mah raksa disakira-kirakeun teu bisa ulah maksakeun kana ayeuna ditiheulakeun eta khobar, pomo misalkeun teu aya perkara anu matak ngawajibkeun kana tiheula mah wayahna we kudu ayeuna nuturkeun kana pelaturan anu sakumaha asal nyata miheulakeun isimna mareukeun khobarna. Ila piladi kala eta fiha auhuna kecuali anu jadi khobarna dina dorob atanapi jar majrur. Maka eta meunang sabab li anna dorob wal jar majrur ari sanya dorob jeung jar majrur mah eta mah dibere keleluasaan, dibere kebebasan. Bahkan teu dihitung-hitung pasil, dihitung-hitung anu pemisah teu hitung. Jadi itu jelas nama sabisa mungkin kudu ngaraksakana tartib sehingga bisa disimpulkeun memang teu wajib ngan di dia bisa dikategorikeun dua bagian. Aya anu wenang miheulakeun jeung manalikeunana, aya anu wajib miheulakeunana. Bahkan aya anu wajib sampaykeun dipanalikeun ataupun ulah diheulakeun. Nah di dia dua contoh tengah nama watata hada kisman tina sagigireun ayeuna warong ida tartib ieu aya dua bagian anahu ya juju takdimuhu wa takhiruhu aya anu meunang diheulakeun jeung meunang dipandeurikeunana dina khobar inna jeung akhwatna ieu seperti contoh laeta fiha ghairul badi laeta mana-manawa iku pihak tetap inglam ya umah opo ghairul badi lian wongkang ala pangucape tak menang dibahasakeun ditiheulakeun lapan pihak atawa dina dorob teh jar majur laetahuna ghairul badi menang miheulakeun jeung menang mandeurikeunana menang dibahasakeun laeta fiha ghairul badi menang dibahasakeun menang laeta ghairul badi pihak gitu. Sabab eta mah dorob atanapi jar majrur. Anu kadua bahkan meunang wajib ditiheulakeunana. Wajib ditiheulakeun. Seperti mana? Seperti dina ayeuna nu jadi isimna nyimpen domir anu jang balikna kana khobar. Seperti contoh laeta bidari sohibaha. Ieu mah teu meunang dibahasakeun laeta sohibaha bidari. Padahal eta bidari itu jadi khobar teh lapan inu akhwatuha nyata lapan laeta di dieu. Laeta mana-mana wa iku bidari tetep ingleum nya umah opo sohibuha kang anu yadar. Teu meunang dibahasakeun laeta sohibaha bidari. Naon sababna li alaya udah domir alal mutaakhir lafdon marut batang. Supaya ulah terjadi aya ieu si domir balik kana nu diakhirkeun secara dina lafaz jeung dina martabatna. Bahaya lamun dibahasakeun laeta sohibah bidari aya balikna ha kana sabadana kana diakhirkeun bari di laflun warut batan balik dina ina secara ucapan atanapi dina susunanana susunanana atuh bahaya mah bisa ku enak itu ieu mah wajib ditiheulakeun yang jadi khobarna teu meunang dipanderikeun sabab bisa kabuktian kayak janggal. Terus deui lamun carita khobarna aya boga ma'mul lamun khobarna boga makmul eta ge sami makmul khobar ulah ditiheulakeun sabab nalika aya makmul khobar anu ditiheulakeun berarti kaya-kaya miheulakeun khobar. Seperti mana contoh makmul khobar inna jaidan akilun to'amaka talapan to'amaka teh disebutna jadi makmul khobar makmul teh lapan akilun anu jadi khobar lapan inna. Teu meunang dibahasakeun inna to'amaka jaidan akilun lapan to'amaka miheulaan kana lapan jaidan nu jadi isimna. Bahkan jadi pemisah antara lapan inna jeung lapan jaidan nu jadi isimna. Adi dia wakada in kana makmul doropan ujar majrur. Beda jeung lapan kana di dieu. Wakada iza kana makmul doropan ujar majrur. Nya kitu keneh dina pada teu meunangna seperti
sok sanajan ayana ieu si ma'mulna nu tina dorob atawa jar majrur seperti inna jaidan wasikun bika atawa jalisun indaka teu meunang ditiheulakeun dibahasakeun inna bika jaidan wasiku atawa misalkeun inna indaka jaidan jalisun teu meunang tah ditiheulakeun sok sungguh kaayaanana ieu si ma'mul khobar teh tina dorob atawa jar majrur maka ieu teu meunang ieu si ma'mul khobar nyiheulaan kana jadi isim lapad kana atau lapad dina wa akhwatu bisa sembarangan jadi tetap kudu tartib si ma'mul khobar mah kudu diteunana sanes khobarna we sanes si amilna sanes khobarna jadi jelas lamun ayana ieu si khobar ngabogaan ma'mul ulah wani-wani ma'mulna ditiheulakeun nyiheulaan kana isimna nya kana isim ina oke sebab kaya miheullakeun khobar ma'mulna bisa ditiheulakeun berarti khobar ge bisa pancet itu bisa sembarangan ngayakeun. Di contoh dina Bahartawil falatal hanifiha fa inna bihubbiha akhaka musobul qalbi jammun balabilu palatal hani mangka ojo mahido siro ingsun mangka ojo mahido siro ingsun piha ing dalam mahbubah pa inna bihubbiha mangka sante kalawan demen mahbubah opo akhoka dulur siro iku musobul balahi iku musobul qalbi balahi ati jamin tur akeh opo bala biluhu prihatine opo bala biluhu prihatine tadi contoh lapan pa inna bihubiha ahoka musobul qalbi lapan bihubiha jadi ma'mul khobar sebenarnya ma'mul khobar ya pa inna bihubiha tah mihelakeun anak ayeuna bihubiha anu jadi ma'mul khobar lapan dina mihlaan kana isimna nya lapan ahoka jadi isimna tadi dia di nasiran aya nya nasiran aya padahal sabenerna mah teu meunang mihelakeun ma'mul khobar teh sok sanajan tina jar majrur atawa tina dorob tadi dia aya nya da ieu ulah dijadikeun kiasan nasiran palatal hani mangka ulah nyacad sampai kana talumuni talhani mana mangka ulah nyacad pihak kasih mahbubah anu dipikarasa pa inna bihubiha sabab ku ayana demen asana pa inna ahoka musibul qalbi bihubiha asal gitu pa inna ahoka mangka sanyana dulu anjeun musibun kena balahi eta kena balahi ati bihubiha ku cinta na kasih mahbubah jamun bilahu tur ayeuna loba prihatin ulah wani anjeun cek bahasa lapang nama ngagorengkeun kabogoh dek atuh pandek mah geus murag ngope nage moal kasadi kabogoh dek eta ulah sok digoreng-goreng sih hayang mah hayang cek bahasa urang mah kitu cuma digoreng nya pandek teh geus murag ngope teh teu kawanana kadinya jatuh cintana aku teh cenah kitu paina boe biha teh nya sebab geus terukir di hati teh kitu geus terukir di hati geus moal ayeuna pindah ke lain hati cek batur goreng oge pan ari ka kabogoh mau alus we cek batur hutuna koneng oge bersih gitu bodas kapilaan bogoh mah beak kabeh oge najan jebra oge sukuna ih lencong hidung seuti bodas bahkan galing oge ditempona ciga menang rek bonding ku bogoh mah papan mah beak ku bogoh mah kumaha bah mah katakan ulah wani-wani nyaca anjeun kamah bubahan geus pika cinta ku kuring sebab asa prihatin di hate nyeri hate gitu jadi kawan jadi anu pikaresep baik aya anu nyacat dengan apa dengan kurang halus-halus di bangga efektif wah gitu pacut cepenteun dua gitu maloba balatak nya teu kudu puasa teu kudu susuk gitu bisa ke nah eta teh keur carita ya singiran tapi tadi maksud mana namanya anu dimaksud mah ya sahirnya eta lafadna seperti contoh fa inna bihubiha ahoka musobul qalbi anu asalna mah fa inna ahoka musobul qalbi bihubiha milaan ieu ma'mul khobar kana isimna waham jain iftah lisa di masdarin masadaha Allah adalah li inna ana laita lakina la angka ana
ila fil ladin kalaita fiha huna ghairal badi wa hamdain lisan di mastari masana